haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabahu ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Hadirin kaum muslimin muslimat anu mulia, dawuh Nabi ngeunaan masih midamel sae ka Ibu Rama. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalmana ada nganyerikeun si jalma walidayhi ka ibu ramana au ada atawa nganyerikeun si jalma ahadahuma kasalah sahijina yadkhulu maka bakal asup si jalma annaro kana neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi alaihi salam hikayatan halna nyaritakeun. Nabi ngadawuh ngawartosan dawuhan anillahi ti Gusti Allah Ta'ala. Jadi nu ngadawuh na Gusti Allah dicaritakeun deui ku Kangjeng Nabi sekurang Australia mah tata lepa tata cek Kangjeng Nabi kul ngucap anjeun nu nyariosna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi kul ngucap anjeun lil bari pikeun jalma nu migawe hade liwalidayhi ka ibu ramana i'mal migawe anjeun makana perkara syita anu ngeresakeun anjeun. Cek Allah Muhammad bejakeun ka jalma nu migawe hade ka ibu ramana jung rek migawe naon bae ge bebas naon sabab fa innallaha maka sanyana Allah yaghfiru eta ngahampura Allah laka ka anjeun. Jaminan jalma anu migawe hade ka ibu ramana bebas migawe naon sabab Allah ngahampura eta dosana. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi alaihi salam birrul walidain ari migawe hade ka ibu rama kafaratun eta tebusan lil kabairi pikeun pirang-pirang dosa gede. Wa qala jeung geus ngadawuh alaihi salam man sing saha jalmana wadoa nyimpen si jalma ta'aman kana dahareun saha jalma nyimpen asrut nyimpen cilok anil jeung sajabana thayyiban anu ngeunah fi baitihi di imahna tapi wa akalahu jeung ngadahar kana eta ta'am duna walidayhi salian ibu ramana ngana hanjakal nu ngadahar teh lain indung bapana teu dibere we indung bapana ahramahu mangka ngaharamkeun ka eta jalma saha Allah Ta'ala ladziza ta'amil jannati kana enakna dahareun surga. Balik di PM meuli tahu
indungna ningalieun kajaba mun teu ningalieun nepikeun ka ngaruy Ngarai. kayak kabita teh Ngarai. Muruy. iya nepikeun ka karas muruy Muruy. balik ti PM meuli awuk katingalieun ngajingjingna jabanding mangkaning haneut keneh Ada. inungna nepikeun ka nepi teh muruy ngarecelakan Genta teu wani da kabeneran irit KPM-na jeung minantuna ari minantuna pengalaman Allah bakal ngaharamkeun eta jalma menikmati kanikmatan dahareun surga. Itu Alqamah, apal Alqamah sahabat Nabi nepikeun karek maotna teu sanggupun maca kalimah thayyibah. Sasakala gara-gara nama indungna nyeri hate. Dumeh eta indungna kabita dahareun ku Alqamah teu dibere sabab sieun ku pamajikan. Meureun Alqamah teh termasuk anggota suami takut istri. Akhirna indungna ngarentet nyeri hate nepikeun ka Alqamah dina ujung umurna teu sanggupun maca kalimah barang disapejakeun ke sahabat ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah Alqamah meuni hawatos nuju nazah teh keur nyabut nyawa kakerpekan we bibirna ditungtung maca kalimah thayyibah teh sanggupun cek Kangjeng Nabi ieu mah moal salah lamun moal salah berarti benar atau disusul Kangjeng Nabi ku sahabat piwaran ningali kondisi Alqamah nu keur ada cek Kangjeng Nabi nya ka mana indungna ieu Alqamah rumawi Gusti cenah teh acan kapendak mugi ka ayeuna nah hapan saimah bareng sumuhun cenah Gusti jungjung berateangan di mana indungna piraku anakna keur sakarat meuni eueuh nonghol geus waktu disusul di kulipek ka mana-mana kapanggih disaung atau cek sahabat ibu hapunten itu cenah tuang putra Alqamah nuju sakarat geuning dituntun kalimah thayyibah teh sanggemun panan caket pisan jeung Kangjeng Nabi nah eta indungna kalaka biceun beungeut teuing mangpengkeun ka mana beungeut di barang harita eueuh beungeut teh dipiceun dipulungan di ku sahabat aduh cenah lebar ibu tang dipiceunan eta paman teh ngan ngabalieur we henteu teu dipiceun atuh dibejakeun we cenah nah kitu cenah nyusul ka dieu mulai ka nyirian pisan rumawi cenah Kangjeng Nabi miwarang milarian ibu dumeh Alqamah hawatos eta nyawahna kapendet dina tikoro tapi teu bisa ngaluarkeun kalimah thayyibah sedengkeun kalimah thayyibah mah teu kudu calangap ge bisa coba aja bibirna teu kudu ngawak ge bisa sok rek latihan la ilaha illallah bari rada cangkem mingkem ge bisa cek ibuna tedek kesudi abrik-abrikan amit-amit coba ngorok kalurong keun we paeh aduh cenah ibu hawatos rek karunya rek kumaha ge anggar rekeun si eta mah da masih kene sieun ku pamajikan wah cek sahabat berarti ya aya masalah atuh laporan ka Kangjeng Nabi Gusti junjunan kapendak ibuna teh di mana aya we di tempat mencil nah cenah teu kabawa alimun opana nah teu karunyaheun cenah ka budakna nah pokna teh cenah juga rek paeh mah paeh molihan ngawitan mah abi repot nugikeun ka
ngendakan pamunteuna dan micen barang diamprokan nyebatkeun nami Alqamah teh langsung micen beung untuk bisa kapulung deui cek Kangjeng Nabi nya geus aya nu make bejakeun pesen terakhir lamun ibuna teu nepungan Alqamah kami rek diduruk jeung ayeuna anjeun ngumpulkeun suruh neangan naon we nu garing kira-kira bisa meulem awak jelema cek Kangjeng Nabi atuh giridik teh sahabat nepungan deui ibuna Alqamah cek sahabat ibu hapunten amanat ti Kangjeng Nabi nuhunkeun widi Alqamah teh rek dibeulem nah cenah bet dibeulem rada ngarenyak daripada kabeulem di neraka mending di dunia kasaksenan ku jelema dikitukeun mah sagoreng-gorengna indung anggar we meureun dina atina mah boga rasanya kanu jadi anak halo Hai. paingan anu aya jati-jati papan baruruk teh buruk-buruk papan mahoni Papan jati. jati ongko buruk-buruk papan jati naon ka ditu deui geus ngopi atuh buruk-buruk kahujanan papan jati meureun dina hatena mah deudeuh teuing anak aing kudu dibeulem menang kocek jengek ngaluarkeun ge disebut juru napae ayeuna betrek dibeulem deudeuh teuing cenah koma maneh teh kurang ajar ka aing nepikeun kasieun ku pamajikan ge tetep anak aing maneh teh cek geureun tersinggung cenah pilih pada ngiringan cenah ibu ka ditu heueuh hayu cenah kitu-kitu teuing mah kami teu tega nyawang cenah budak kekerepokan hidup di paehan dibeulem kusun atuh giriting ge dibonceng saha teh Indungna. sapanjang jalan ibu nate meureun ras inget kana kagorengan Alqamah lumeh kamari malam rebo balik ti pae meuli Allahu. abi tarek ngomong teu bisa da ngadeuleuh beungeut minantuna geus dikulunan manten memeh asu geus jamedun Aduh. ai kami cenah mu ngaganggu rumah tangga nu jadi anak daripada gara-gara awuk pamajikanana pasea jeung anakna mending kajen ngabelaan ngecelah kabita ku awuk nepikeun kamuruy dari ngaruy nya Muruy. nepikeun kamuruy pondok ning dongeng gancaning carita prok we amprok ibuna jeung Kangjeng Nabi cenah ibu damang cenah Gusti Nabi sumuhun ieu nu mawi abdi meuli hawatos eta tadi ngantosan Alqamah sahabat anu ngajejeret teu kersaeun nungtun Alqamah pila kadar maca kalimah thayyibah ngan abdi teh ngaraos aneh we dume Alqamah teh sahabat caket nah geuning bet ayeuna dituntun maca kalimah thayyibah eta bibirna ngonci sabada harita pamajikanna aya di dinya ing sreuk cerik meni jeung jeuriheun Erih. ini aja we ceuk biasa ieu teh kakara nyaring teh kulit teh jam 8 kurang 10 menit kakara eling yang kakara nyaring HS eta mian karunya ka Pak Darto mian da kawas kieu pamajikanna di pinggir kasur keur nyekelan we Mas Alqamah bari ceurik nepikeun ka rihan nepokna teh bapak hatur maka eueuh kami teh motor pan 10 bulan karunya kami kejeng saha kita teh ka hutang motor cek Kangjeng Nabi ibu cenah cobi tingali itu menit deudeuh cenah ka Alqamah barang dipiwarangkeun Nabi ngaredek segrok eta indung-indungna teh ceurik munikeun ngaguk-guk bener teh nya
Ada barek sarah jeung sarah anjing. Guguk. Cenah deudeuh Gusti Nabi goreng-goreng ya anak kuring teh. Udah gelo burung palung ya menang kami ti kocak jeung kabelaan hirup. Diurus ti kikirik nepikeun ka jadi buldog. Kuping warto cenah sahabat nu diutus pun anak pada dibolong deudeuh teuing kudu bolong-bolong kitu. Madengi kokot seakan ge ngabayangkeun geus teu kawasa abdi tah cek Kangjeng Nabi. Ngomong enggak udah dianggap mangga. Nguping sautusan Gusti nembe Alkoma bade dibeuleum malihan saliratos ngempelkeun suluh sakitu seueur. Cek Kangjeng Nabi sumun daripada angkepun anak cenah di neraka diduruk mending di dunia kasaksen ku kabehan. Ari moal dihampurakeun cenah na kitu gaduh kalepatan naon dugikeun ka kawas kitu. Kumaha cek indungna? Ah teu gaduh ari kalepatan mangan eta we basa PM kamari. Ras inget deui kajadian poe ka tukang bawa bahasa-bahasa budak nu kaluar turun di motor membawa bungkusan mending ngembul keneh. Awuk teh ngembul keneh nya. Ting teh cenah ting awuk ting asrut. Mun awuk ngan abdi teh bade nuhunkeun teu wantun da kala sareng minantu. Ari minantu abdi panto katawis ku salira ge remusna teh kawas kitu. Biasa ningali naon we cenah ningali pinantu teh ngan demi kebahagiaan rumah tangga anak abdi teh teu nyariosna ngomongan deui ciduh ieu we nepikeun ka rek meuli KPM nuju teu gaduh artos abdi teh ngan supe ka kamar. Ras dinu hate teh asa teu ngeunah deudeuh teuing budak menimbung nawaran-nawaran geus acan cik padahal mami ada ieu awuk kajen teh dibere nyaan ge nya basa-basi ieu mah dahan teh dikoloyong ka dapur duaan kadenge cenah teh Gusti bala kecerakan ceplak ulah cenah minantu abdi mau dikeun ka katingali teh jeung daun-daun. Entar dihuapkeun mah dicakal maksudnya dina. Mulukan geun dihuapkeun. Atau dengan cakakak cikikik seseurian asa bekitu enak we cenah hate teh. Meureun eta gara-gara nya teu ngeunah dahareun teu katawaran. Alkomah nepi ka dieu ayeuna mah wayahna ari ibu masih kena heman ka Alkomah deudeuh teuing. Eta teh budak kuring hiji-hijina eueuh bapana neuteub si Alkomah ge waras da beungeut teh ngahari pisan teu dipijeun sa Sieur. Hah? Sieur teh no. Masuk adanya teh sieur teh jeung beunyeur. Sasieureun Sabeunyeun. Nah, beungeut anakna teh teu dipiceun sabeunyeun. Meureun sieur teh saleutikkeun beunyeur kitu. Deudeuh teuing heman punya anak kabina-bina Gusti kasih Alkomah. Teh nya moal nepikeun ka meunang jodoh. Deket tempatna mah ngan muriling heula we ambe rada rame cenah tadi. Kamari tinggal celok ka ditu muter heula ka ditu ambe variasi. Teu heman teu deudeuh mah mal dijodohkeun mal hirup nepi ka kiwari Gusti Nabi tah ayeuna make wae cenah ibu. Geus peuting cenah ieu. Mohon cenah kumaha katingali Alkomah keur ngapa-ngapa. Abdi kedah kumaha cenah Gusti Nabi ari ibu pek ayeuna mah buka hate ibu sing lagamana jembarkeun lahir batin pun anak ieu teh keur sakaraat anak ibu keur sakaraat hampura dosana ambe babari jalan rek balik atuh barang ngadenge kitu Alkomah keur sakaraat ibuna langsung nubruk awak Alkomah nu aya dina ranjang
teuing kase hampura kumaha lahir batinkeun masalah awuk mah magerek meuli kan hanyakal kamari teh maka duruk ka jurung ku hayang manten manyeri hate teu katawaran-tawaran acan ayeuna mah dihampur lahir batin celik putih celak heran cang bulan hiji ngancana jigata lega jalan menang nyapuan bari menang ngapel dihampura lahir batin kase nah barang indungna nyarita kitu ujug-ujug alqomah maca kalimah thayyibah la ilaha illallah dicabut nyawa ku malaikat Israil meuni babari bari pamunteuna katingali sumringah bunga nepi ka maotna husnul khotimah sabab alqomah geus eueuh urang tutup lawang sigota bisik hirup manteh hareup di mana Raja enjing tadi digenteng ngajina kuring deui nampa da hampura teu make udang-udang dipoto di Facebook acing dikurang gaya pun itu juga Pak eta riwayat kalau ningakeun ku sahabat-sahabat nu sanesna pieun teungeun pieun supaya orang bisa ngaca teu kuat-kuat ngabungakeun tong nyusahkeun kitu kuring rasaan can bisa ngabungakeun janji moal nyusahkeun sanajan teu bisa nyaana henteu full henteu maksimal paling henteuna dina hate urang tong loba teuing nyusah ambe engke nu naur anak-anak incu putu urang panan hadis mimitina ge geurasing hade ka indung jeung bapa engke anak-anak maneh anu ngabales jadi lamun ayeuna budak kurang rada mantahul tong kurang tuging maneh anak saha halo budak dititah hese sia ngalaka saha bikin ka poho ka anak orang Indonesia mah kitu bunga ting sok poho ngais budak keur cumo nang ning nang ning iya budak saha ieu teu apaleun ka anakna sorana saking kebunga teh ngeureun heneknya kitu sok poho ka anak ari sia anak saha da aing baheula salajeng sia anu baheula nyahoeun mudah-mudahan we urang masih kena bisa ngabagiakeun indung jeung bapa asa bisa-bisa we lamun geus eueuh kiriman doa naon we malah inget-inget teuing ka indung atawa bapa nu geus eueuh sodakohkeun ka resep indung jeung bapa inget ka bapa nu geus teu aya ceuk budakna teh asa inget ka bapa di tengah kieu peuting aya nu kerek teh da kerek teh sarua jeung bapa jeunatna baheula sok rada kitu teh harimana mah beda da ngarendeng nadipan da kerek teh dua variasi inget ka mama baheula cenah pirajeun ngadaweung di tepas teh sok ngopina teh jeung raginang atah isuk-isuk teh meureun koloyong ngeungan raginang nu asakeun bae geus meunang raginang teh meunang meuli ti mawat promosi koloyong we kata tangga cek urang teh eceuk cenah aya naon eta mamawa ragina puguh keur penting teras inget ka bapa jeunatna ari kitu sok inget cenah bari ngadaweung di tepas teh bari ngitung nu ngaliwat pirajina nangkep tur jeung mak cenah ngarendeng di baturan ari mah bari ieu eta kuar piru dina sumur teh bareureum kan nyisik mana bari nyisik bapa nu bari ngelatis raginang atah da geus eueuh kabeh metik bapa teh
Usum nanti jadi tidak ada giginya. Beri ngomong taweh wong ngobrol jeung kadang teu nyambung, deui ceuk mana ngomong galer, bapak nama ngomong idul ngan lucu nepikeun ka pake trok itu kayak bener mah tangga tapi contoh. Cenah pugu mata kina mah inget teh ka bapak, kai bapak teh seneng raginan, kami teh hayang soda. Muga-muga we sodako ganjaran raginan ieu dibikeun ka bapak. Jadi ngan kayak nepi ka jero kuburna mah moal raginan. Moal beda deui kaayaanana. Buating dahareuna mah urang jero kubur teuing naon ngan dina riwayat mah. Aya jalma paciu, hafal paciu? Ribut bahasa Cina teh paciu. Ari urang gaur narima duit teh marulungan teh paciu. Di jero kubur katingali aya jalma kaimpikeun di jero kubur teh keur meluk bae. Aya nu sejen paciu mulungan, aya nu hirim. Cahaya ada di bakian nu katingali. An aya saurang we ngeluk di jero kuburan. Keur ingsreuk kaimpikeun lain di kuburan bari nyalik sikrap. Eta mah ieu si Ibnu ngan barang disampeurkeun cenah kunaon ari batur paciweuh mulungan kiriman ayo cuma bacicing wae kami mah saha nu ngiriman budak boro-boro inget ngiriman kolot hirup teh masing-masing we ari itu mah cenah tetangga kami budak teh rada arideng unggal apa teh ngiriman we boh Fatihah, boh sholawat, boh sodako nu matak nu sejen mah mareunan kiriman ari kami mah budak teh nu ideng cenah kitu teh bisa ngaji nu matak kami teh hanjakal usum ngaji teh dititah usum ibadah tara diajak beureum kieu balukar barang kitu meureun leuas geurinjal budang isuk-isuk ditepungan jadi anakna. Nah eta anakna meureun sabisa-bisa ngirim indungna peutingna teh kaimpikeun yen eta nu ngeluk bae teh geus aya nu ngiriman. Eta riwayat teh na hadis percaya hade teh percaya kari susul ka ditu. Kuring dikiriman Fatihah mun teu nepi balik deui. Daek meuning ngiriman meuning dikiriman. Itu kudu make bahasa Arab kusunda aja Gusti abdi bade sodako kebenaran malam Sabtu sok aya jimat hari ningali pamas teh meuni geugeut meuni deudeuh kami teh hayang mere dahareun lemcak cenah cak ngajimat teh dume ngadeuleuh beungeut ti pamas we kan sangat kacedatna aya nu ngahari-hari bapana baheula Gusti kintun kan sodako abdi kapun bapak kapun diang namina fulan bin fulan jadi jeje yakin insyaallah percaya tuh eta marek percaya syukur teu percayanya karep da urusan gaib mah teu bisa dipaksakeun lin halo kari orang nu teu percaya nu teu bisa ningali alam gaib kari percaya we ka nu geus sabab yakin jalma di jero kubur teh masih hirup yakin masih naon buktina masih hirup barang datang we geus disambut ku mungkar nakir selamat datang welcome to barzakh selamat datang di alam barzakh ada raguan eta malaikat dua mungkar nakir teh ngadaguan anu keur nganterkeun bari babacaan di sisi kuburanna nalika incan nu nganterkeunana kakara malaikat datang bos man rabbuka tamatak ditanya ke hirup jadi henteu maot henteu beda alam pindah wungkul pindah hirup keneh tamatak mudah-mudahan we urang migawe kahadean singka sempur nepikeun kajaga ibu rama nu geus aya kantun kintunan bari ngaliwat sugan ka kongsi bari naik delman maca rek kulhu rek al ikhlas teu apal kulhu ari al ikhlas
bisi kuluh marada panjang teuing Al-Ikhlas marada pondok kaheun pintunkeun ka ibu atana pirama saha lo gede putra rek maru rek popotongan Iya. kirimkeun Gusti bacaan kuluh abdi ka popotongan si rungreup moal aya rungreup moal datang ceuk malaikat rungreup teh nu deuli sebut ngaranna insyaallah nepi amin ya rabbal alamin tasbih tasbih